Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wal maqalatul khamisah. Wal maqalatu sareng ari maqalah kita punten. Wal maqalatur rabi'ah. Wal maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'atu anu nomor kaopatna. An Utsmana eta tetep katampi ti Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu taala an. Non annahu sayaktosna Sayyidina Utsman qala eta nyarios Sayyidina Utsman fi tafsiri qaulihi ta'ala dina nafsirkeun dauhan Allah taala wa kana tahtahu kangzul lahuma wa kana abuhuma solihan al-ayah dina nafsiran ayat anu neme surat Al-Kahfi-nya. Wakana sareng kabuktosan tahtahu eta tetep handapeun itu bangunan naon kanzun peti lahuma pikeun itu yatimain yatimaini tegesna pikeun dua anak yatim. Huma ari itu yatimain asromu eta asrom wasorimu jeung sorim. Wakana sareng kabuktosan saha abuhuma bapakna itu yatimain solihan eta jalmi anu soleh. Ismuhu ari jenenganana itu abuhuma kasihun eta kasih. Al kanzu ari kanzu lauhun eta papan min dahabin tina emas. Wa alaihi jeung eta tetep luhureun itu kanzun ay lauhi tegesna luhureun itu papan sab'atu usturin ari 7 baris maktubin anu ditulis upami bade jadi sifat tina ustur upami tina sabah tinggal maktubun fi ihdaha dina salah sahiji itu sab'atu ustur ay sab'ati tegesna itu 7 baris 7-nya baris naon ajibtu liman aropal mauta ileh seratan anu neme ajibtu kaget kuring liman kajalma aropa terangan itu man al mauta kana maut annahu kana sayaktosna maut waqiun eta anu pasti terjadi yakinan kalawan yakin wahwa bari ari itu man yadhaku eta seuri pisihri dina heureuy atau dina hina dina ngejek dikasih sini kelawan dibaca kasroh sina wa ajibtu sareng kadua tulisan ajibtu ilaih ajibtu wa ajibtu sareng kaget abdi liman kajalma aropa apalun itu man ad-dunya kana dunia faniatan kana anu ruksak wahwa bari ari itu man yargobu eta resep pihak kana dunia wa yatawajjahu jeung madap itu man ilasti goliha kana kasibuk ku itu dunia wajib tu sareng kaget abdi liman kajalma aropa apalun itu man anal umuro kana sayaktosna pirang-pirang urusan biakdarin eta tetep kalawan pirang-pirang takran ay bitakdirillahi tegesna kalawan kudrati Allah qadarti Allah iyaha kana itu umur wahwa bari ari itu man yagtamu eta sedih ayah zanu tegesna sedih itu man lil fawati ku atawa karna pirang-pirang perkara anu leungit aya li fawati tilkal umuri tegesna karna leungitna itu pirang-pirang perkara
Wajib tu sareng kaget abdi liman ka jalma aropta nyahoeun itu man al hisaba kana hisab bil munaqasati kalawan saling berdebat, saling papaseaan. Nu hiji nyalahkeun nu ieu, nu hiji nyalahkeun nu ieu kitu. Wa bari ari itu siman yajma'u eta ngumpul-ngumpul itu siman malan kana harta. Wajib tu jeung kaget abdi liman kajalma aropa nyahoeun itu man annaro kana neraka aya darul iqobi tegasna kana tempat disiksa wa huwa bari ari itu man yadnabu eta gawe dosa itu man aya wal halu tegasna ari tingkahna annahu eta saektosna itu man yaf'alu eta migawe itu siman al itsma kana dosa. Wajib tu jeung kaget kaula liman kajalma aropa nyaho itu man al jannata kana surga aya darat thawabi tegasna kana tempat ganjaran yakinan kalawan yakin wa huwa bari ari itu man yastarihu eta ngeuneunahan eta santai bidunya di dunia ayat bilu tegasna madep itu siman arohata kana nyantai bidunya di dunia. Wajib tu jeung kaget kaula liman kajalma aropta nyahoeun itu man asaitona ka setan aduan kana jadi musuh lahu pikeun itu siman patoha tuluy taat itu siman hu ka saiton pi duaihi dina ajakanna setan ilal ma'asi kana pirang-pirang pamaksiatan. Wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu anu nomor kalimana suila eta parantos ditaros saha Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajha ditarosna kunaon ma athqalu minas sama'i ilaih ku pertarosan anu neme ma ari naon perkara athqalu eta nu leuwih berat itu ma minas sama'i tibatan langit wa ma jeung ari naon perkara ausau eta nu leuwih luas itu ma minal ardi tibatan bumi wa ma jeung ari naon perkara agna eta leuwih beunghar itu ma minal bahri tibatan lautan wa ma jeung ari naon perkara asadu eta leuwih banget leuwih kuat itu ma leuwih teuas itu ma minal hijri tibatan minal hajari tibatan batu wa ma jeung ari naon perkara aharu eta anu leuwih panas itu ma minan nari tibatan neraka wa ma jeung ari naon perkara abradu eta leuwih tiis minaz zamhariri tibatan zamharir wa ma jeung ari naon perkara amaru eta leuwih pait minas sami tibatan racun. Faqala teras ngadawuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala an al buhtanu ilaih kana cariosan anu neme al buhtanu ari gedebul ngawadul aibtiraul kidbi tegesna jijieun nyieun-nyieun kana kabohongan wal qadbu jeung nyebarkeun bil batili kana kabatilan alal baroya ka pirang-pirang makhluk ail khalaiki tegasna ka pirang-pirang makhluk afqalu eta anu leuwih berat minas sama'i tibatan langit wal haqqu sareng ari kebenaran ail hukmu tegasna hukum al mutabiqu anu metukan lil waqi'i kana faktana kana kenyataanana ausau eta anu leuwih luas minal ardi tebatan bumi min masyriqiha timimiti arah timurna ardi ila magribiha dugi ke arah timurna ardi wa qalbul qani'i jeung ari hate anu qanaah ay radhi tegasna anu ridho bil qismati kana bagian ti Allah agna eta nu leuwih beunghar minal bahri tibatan lautan. Wa qalbul munafiki jeung ari hatena jalma nu munafik asadu eta nu leuwih teuas. Naonana eta nu leuwih banget naonana qaswatan teuasna minal hajari tibatan batu. Fa innal hajaro kana saektosna batu yata'atharu eta bakal ditapakan itu hajar bil hadidi ku besi wa bimururil habli jeung ku dibelitan ku kawat atawa tali wal matori jeung ku hujan matuli zamani sarta lilana waktu bi khilafi qalbil munafiki beda deui jeung hatena jalma nu munafik painahu karna saektosna itu qalbul munafik la yuta'atharu eta moal bisa ditapakanan itu qalbul munafik bi anwa'il mawaidi ku pirang-pirang warna pirang-pirang
pitutur ku macam-macam warna jenis pitutur. Wasultanu jeung ari pemimpin al-jairu anu lacut aharu eta nu leuwih panas asadu tegasna nu leuwih banget naonana khurun panasna minan nari tibatan neraka. Wal hajatu jeung ari hajat butuh ilal laimi ka jalma anu lacut tolabul hajati tegasna nyuprih ka butuh minasahihi tibatan jalma anu koret minasahihi ti jalma anu koret minasahihi nafsi ti jalma anu koret dirina wadani il asli jeung anu tercela aslina abrodu eta nu leuwih tiis minazam hariri tibatan zamharir. Naon cenah zamharir teh ay siddatil bardi tegasna tiris anu banget. Wasabru sareng ari sabar amaru eta anu leuwih pait ay asadu tegasna leuwih eta anu leuwih banget naonana murun paitna minas sami tibatan racun. Wakila sareng dicarioskeun naon anna mimatu lapad namimah. Anna mimatu ari namimah amaru eta nu leuwih pait minas sami tibatan racun. Adu dombanya namimah teh. Rawiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi la yadkhulul jannata qattat kana dawuhan anu neme la yadkhulu moal lebet al jannata ka surga saqatatun jalma anu tukang adu domba. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa al-Bukhari Imam al-Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa Abu Daud sareng Imam Abu Daud wa sareng ari itu qattat bi fathil qafi eta tetep kalawan dibaca fathah qafna wa tasdid ta'i jeung ditasdidan ta'na qattatun aya namamun tegasna tukang adu domba kama sapertikeun katerangan piriwayatin tetep itu mah aya dina hiji riwayat. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana min kana dawuhan anu neme laisa eta sanes minni eta tetep ti kaula ti sebagian kaula ti kelompok umat kaula sahadu hasadin jalma anu hasud wala namimatin jeung teu jalma anu tukang adu domba wala kahanatin jeung teu dukun wala ana jeung teu ari kaula minhu eta tetep ti golongan itu kulun min du hasadin wala namimatin wala kahanatin. Wal maqalatus sadisatu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru man la darolah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.